Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Duka duku, duka pare, melakna di barasehan, duka tunduh, duka sarare, sorak narada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalakna diperhatikan manawi eger harudang sorak narada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mugi-mugi nu tamat ngawalar salam kalayan ikhlas dikarasakeun ku Allah sing loba duit. Tarik. Sing loba pare, loba beas, loba emas, loba budak. Ya Rabbal Alamin. Wios atau seur putra genya ece nu penting sadayana sarol. Innal hamdalillah alladzi ahallan nikah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan arba'um min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu solihatan wa auladuhu abraran wa khulatuhu solihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Al-hadith. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Malam mari ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini mubalik cuma satu, jadi tidak diperkenankan di antara yang hadir ada yang ikut berpidato selama saya berceramah.
dalam artian ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga saudara-saudaraku tercinta yang sama hadir, maaf, jangan dulu beranjak bicara dengan kata dan kalimat apapun sebelum saya mengajak interaktif pada waktunya. Faham? Faham? Bilih kirang jelas, tong ngomong gitu. Lamun kuring can ngajak ngomong, tak engke mun kuring geus ngajak ngomong pek ngaromong ngartos siap sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya saya panjang bicara dengan kata dan bahasa juga kalimat yang lainnya, sangat pantas untuk saya memohon izin kepada ibu dan bapak yang sama hadir, kepada para penulis sepuh, tokoh masyarakat terkemuka, tokoh agama, tokoh budaya, tak lupa terhadap tokoh desa, untuk melontarkan kata hati saya yang paling dalam, yang saat ini sedang dipenuhi kebahagiaan yang murni dari ilahi Rabbi, yang barang tentu ibu belum tahu dan bapak pun belum paham, sehingga timbul pertanyaan, apa sih kebahagiaan yang saya rasakan kali ini? Perlu ibu tahu dan bapak paham, saya sangat bangga dan bahagia karena malam ini dipertemukan dengan makhluk-makhluk hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kelihatan ada orang yang mati berkenan hadir di tengah kita saat ini, saudara. Kadele ti kajauhan ibu-ibu nu cara nukul harirup, bapak-bapak nu calawak kurang jumlah oge kurang bentak harirup sadayana. Eueuh nu paeh nyeng celek di tengah urang sadaya waktu ayeuna. Didedel kurasa regreg resim kuring ditetep ku ece-ece, ditambah kurasa bingah resim kuring dipandang ku akang-akang. Nu tangtos anu netep kasim kuring waktu ayeuna yakin sadayana jalma-jalma anu bareunta wah nu lolong bisa nempok ka kuring waktu ayeuna, yang mana di dalam kehidupan ini tidak luput daripada kebutuhan, betul, tidak lepas daripada harapan, keinginan dan cita-cita, ya, yang mana semuanya ikuti dicangtang oleh Allah untuk tautkan kepadanya permintaan dengan doa. Tapi maaf saudara, tidak semuanya doa itu diijabah oleh Allah. Motor, wah, aing masih ngliwat heula. Sok ce asup moal. Oh, mangga ce. Sok. Jadi teh pagawean teh dua rupa Kang Dedi abdi teh. Hiji mubalek, nu kadua tukang parkir. Hanya kal aing teh mawa piriwit. Tong nyalahkeun ka mobil jeung motor nu liwat, Pak. Bungan saha ngajaredog di jalan. Sok mangga kasep bager sok. Oh, halus barudak teh sopan ieu mah. Mangga kasep mangga bager. Itu atau otak besi ece boga hayam kageleng motor atau mobil tong maledog nu mawa motor tabongan hayam ka jalan, lamun kitu motor ka kandang tah eta salah motor. Itu diantara apa. Jadi tesadayana doa diijabah ku Gusti Allah leres. Hanyalah doa orang muslim yang mukmin, yang punya khusyuk dan tawadhu di dalam kolbu, punya roja dan pengharapan yang nyata di dalam dada, disertai dengan yakin di dalam benak dan hati. Karena siapapun dan kapanpun, dimanapun dan sepanjang apapun doa yang ditautkannya, tanpa yakin di dalam hati, di ujung doa akan lupa terhadap siapa yang dipintanya. Manda agofla qalbihi fahuwa lagun. Sahajal manunga doa ka Gusti Allah bari hatena poho ka Gusti Allah, maka doana dianggap heureuy ku Gusti Allah, jauh kana ijabahna Allah. Ece cobi abdi bade tumaros ka sadayana para dulur nu harirup. Lamun doa tadi ijabah untung atawa rugi? Ngomong atuh, ngomong.
tong nempokan wungkul da wing ge era dideleukeun bae magaraja ajaran we eceung aja dog di dieu ngacaprak sorangan dideleukeun daerah tuh hek ngomong mateng olhok wae siap sadayana siap lamun tobat tadi hampura untung ngatawa rugi lamun amal ibadah tadi tampi untung ngatawa rugi sedengkeun nembe abdi ngadung aku bahasa Arab berada panjang da pasti lolobana teu ngalartieun leres tok jujur we hirup mah nya ceu ngarti-ngarti henteu itu eta teh jujur ece resep ka salaki nu jujur ka salaki nu bohong kumaha salaki ece lamun bebeja hayang nyandung rek di widian geus atuh mending bohong we kitu mah Bang. Kapan resep ka jalma nu jujur teh naon sababna sim kuring nuntut kana kejujuran ece sabab jujur itu adalah modal percepatan proses jujur itu adalah modal keamanan dan keselamatan seseorang. Apabila seseorang punya masalah dan mesti masalah itu diproses, yakin dengan kejujuran proses akan cepat beres, masalah akan cepat musnah dan tidak akan timbul penyebaran fit. Ece osok ngariung dina buruan jeung tatangga. Hiji waktu ece teh ngariung jeung tatangga tiluan teu pira. Nah atuh keur ngariung teu lila teh paledak teh bau hitut. Pan geus puguh ece nu hitutna teh kapan teh hayang jujur kapan nunjuk kanu hareupeun maneh hitutnya henteu uing mah maneh atuh henteu cenah montong sok kitu kapan kaambeuk ya ku kami geus ngaku we maneh lah hitut bet henteu uing oce maneh atuh demi Allah uing mah teh hitut geus atuh ai maraneh henteu mah urang kira-kira ngalilakeun teu ce fitnah ka batur matakna lamun buru-buru ngaku tuluy sasadu ece hampuranya bisi aambeun kaganggu bau hitut tong geger uing sok aya nu jujur kitu apa ya podol eueuh tak ieu diantawisna para dulurna resep urang ka jalmi nu jujur resep jangan hanya cinta terhadap orang yang jujur jangan hanya cinta kita terhadap kejujuran orang lain tapi kita bertanya realisasikan apakah kita siap tampakkan kejujuran siap hayangnya ho abdi jujur jeung henteu ece jeung akan cik kana doa nu tadi ngarti tante sing jujur ngarti tante bagus eta teh cirina bodoh jurig nu kitu teh lain bodoh ijem eueuh ka nyaho nu kitu teh dek maknya nu belegug disebut jujur eueuh teh eueuh ngonah we disebut jujur bodoh eta teh nu kitu teh paingan atau paingan kuring ngadoa teh perem-perem dibarengan ku pikir sinarang HP aya keneh jalma nu culang cileung bari malaweng aya nu kitu hiji nu moal diijabah kuring ngadoa teh perem-perem dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu alang gesuh teu daek cicing aya dua kuring ngadoa teh perem-perem dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngopepang ngorekeun HP aya ngopepang ngorekeun Allah sok nurutan ece lah damal doraka ieu nya sok daripada ditahan matak setruk heuh sok siap ce siap sabaraha hiji taneme kuring ngadoa teh perem-perem dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu teu hayang amin amin aya nu kitu aya sabaraha hiji tah kuring ngadoa teh perem-perem dibarengan ku pikir sinarang hate aya keneh jalma nu ngalepus bari arudud aya ngalepus bari di kampung Malabogogoda kade dateng ngarugikeun ka kuring rokok akang leres teu nu nganjuk akang nu can mayar nu nyeungeut nu ngenyot nu kebesekan
nu batuk nu modar mangga tenan naon. Tapi emut para dulur sadayana urang cicing dina agama. Tangtos agama boga ukuran, boga aturan agama, boga hukuman. Bujeng-bujeng anu osok nu tarage pada apal yen udud teh hukum namak. Sing tarik cemeh kadengeun hukumna udud teh. Nah, dengekeun Kang. Ku sabab udud teh makruh Kang, mata kudu diduruk. Satuju henteu Kang? Oh, duruk kadinya. Ya acek dengekeun. Makruh teh ari aya. Kapan ari nungtut mah diduruk, dikenyut, jadi sekar, jadi kuntung, lung dipiceun. Begitu kuntung dipiceun, makruh nage milu leung. Tuh. Mata keur akang tukang udud. Tong bodoh keur nyenget udud teh dina hate keretegeun sejak ngaduruk pamakruh kadinya. Susuganan jadi ibadah bodol. Nya ceu, ibadah naon ceu? Itu da ayeuna emut ku ece geura ceu. Ari udud hayang direken ibadah ai pamajikan hayang kutang teu pangmelikeun. Cik ceuk ece nu kitu salaki cager henteu? Sing tarik cager henteu? Cager jurig mata kaduga udud ge. Kapan nu teu kaduga udud mah jalma gering. Astagfirullahaladzim. Deuleu ku ece geura aya pasien di rumah sakit diinpus osok ngelepus udud. Sabab gering. Itu matak salaki ece mah sapangna udud oge eta teh nyirikeun cag. Alhamdulillah. Oh, bunga ece ge salaki kaduga udud. Ayeuna kieu we contoh. Pak RT sok nyesep. Nya hiji waktu udur, kapan liren nyesepna teh? Pas saminggu teh dilongo ku Kang Haji. Rentang-rentang Kang Haji ningali Pak RT di buruan keur nyesep. Da atuh regreg cek Kang Haji teh alhamdulillah RT cager euy cenah. Sabab geus kadugaeun deui udud dah. Itu jadi udud teh nyirikeun jalma cager. Ngan teu satiap jalma nu teu udud eta gering. Da aya jalmi anu teu resep kana udud. Ece resep mun salaki udud wae. Oh, sok ngomel ka salaki. Eureun ududna henteu. Ngeunaheun hatena henteu. Matak ngajedong. Montong lobom. Di kapan engke matak pasea da si akang bakal ngalawan. Montong loba omong cenah sia da udud mah urusan aing. Da anger nu udud modar, nu teu udud pae. Matak daripada pasea mah mending antep sing arut samodar. Gak cicing. Ada ece ge tadi ududan maripuh. Sok ya kok mau di daerah kieu mah pagunungan rada tirisnya Kang. Sok abdi mah tiris deui teh sapotong handap tiris gitu tah. Ece osok tiris. Gaduh jampe tiris. Dengekeun. Timaniis ka Cibogor martabak kaya burung jujuan. Dah dengekeun. Dulu eta jeung diorek wae atuh maneh mah cik cicing dengekeun heula. Di maniis ka Cibogor martabak kaya bumbuan tambah tiris nyeungeut kompor dicabak aya sumbuan gitu eta ngan sigana Kang Haji di daerah tiris mah moal aya kanyut rayud. Dulu eta setrum ya teh moal aya kanyut rayud nu kieu mah nya paleungkeur ngan resikona ruai anak
dawuh di pagawean iwati nekem paduli teuing nekem ogenya ece asal ulah nekem kanu lain tekemen urang kapanana ge bogaeun tekemen aya pamajikan Kang Nana aya eta tekemeunana teh eta tuh jangan tahu wah aing ngageulis pamajikan Kang Nana euy karena nyada Kang Nana kan kayak kasep atuh laras gitu lamun kuring nyebut kakang Nana geulis murtad eta teh kade bojo jadi sok sanaos kaayaan urang kumaha bae keur ngadua ece aya nu alang gesuh teu daek cicing aya nu culang cileng bari malaweng samalah aya nu ngope pangrekeun bobogaan masing-masing HP maksudna teh aya deui nu ngalepos bari arudud sakalipun dina manah teu apal makna kana eta doa nu dibaca pamugi Allah temegatkeun ijabahna amin ya rabbal alamin. Master of ceremony kahartos henteu paingan Allah sundakeun ulah mun ceuk nini panartibuan cicek budak ngora pangalas acara ceuk sepuh pangduum waktu mun kolot nyebut protokol eta tas sundana nu kusim kuring dipihormat pupuh batur salemur nu pangkatna rada luhur dibandingkeun jeung gubernur ngan hirup teu makmur unggal isuk nangkep buktosna kepala daerah tingkat 7 nyaeta ketua RT aya Bapak RT Bapak RT nu teh era talete Pak RW nu teh era nyontohan gawe Pak Kadus LPM kali BPD nu nembe capek buruhna teu pati gede sadaya aparat ka pemerintahan desa nu estu kalade jasa para kiai nu tarapak kiai jeung batur salamah cai para ajengan nu teu takabur di ajeng-ajeng dina riungan ibu hajah bapak haji nu teu baha ka Allah anu pinuji ibu-ibu bapak guru nu payus digugu pantes ditiru nini aya aki-aki parawan second aya second naon aya second rongsok ijem aja kapan barang kurut ember kurut seeng kurut katel kurut eta teh ngaranna rong kaasup awewe kurut ge nu kitu ge rangda jurig nu kitu mah ngonah we ngahina sia nyebut rongsok moal ngeunaheun aya rangda aya aduh montong nyebut rongsok darangda ge aya nu tipena KTP apa KTP kolot tapi pulen eta teh seupan bol kadinya aing mah maksudna maca nini nu di samping pamugi leungit ka pusing amin tong fanatik jeung uing mah dahariring ge doa aminan we heuh cok wanoja nu dikabaya pamugi tambih marulya ibu-ibu nu ditariung pamugi leungit ka bingung bapak-bapak nu dikopeah pamugi tambih kabinga lamun aya nu teu dikopeah kira-kira doakeun atawa ulah musyawarah heula montong waka doakeun bisi nu sejen teu panujueun heuh sok ayeuna mah sing liwat we heula ta kendaraan heuh tong jing dulu itu menin naplok kalau waas aing lamun naplokna awewe matak dekok tonggong eta teh aing ya kumaha ceuk para dulur eta urusan nu teu dikopeah lamun ceuk para dulur mupakat doakeunnya erek kitu tah lamun ceuk para dulur mupakatna ulahnya moal cik ayeuna kira-kira kumaha ta mupakat sararea doakeun atawa ulah doakeun dulur eta teh dulur geus puguh kitu mah erek atuh pikeun nu teu dikopean nu katingal herang tarang lega sulah dina doa tong diwilah-wilah urang penta ka Allah nu maha murah ku doa sing meriah muga-muga nu teu dikopeah sing laleungit kasusah amin halus eta doa aya nu teu dikopeah aya
eta teh cirina jalma susah sabab teu kabeuli kopeah barere atuh ece sok iuran nu tadi kopeah teh ngajengkeun proposal tak kakuwu aing aya HP jutaan kabeuli nah ai kopeah tutup hulu teu kabeuli deuh aing mah watir tak ieu bapak sadaya ngan kahade para dulur sadayana dina doa tong diwilah-wilahnya ece tong ngarasa optimis jeung kepedean percaya diri yen akang sirah di kopeah mata asup ka surga da can karuhan heueuh hade tong muhun kepanteuingna ge heueuh sok jangan merasa kepedean dong optimis percaya diri bahwa sirah ditiungan basal asup ka surga cantang tuh muhun temungguhan sirah di kopeah mata kalus kana lampahnya cantang tuh keketuk dina hulu mata kalus kana laku muhun da buktina sok aya jalma sirahna di kopeah huluna ditiung tapi aneh jeung dulur teu daek eta jeung tatangga sok pa lamun kana hutang hese dulu eta aya nu kitu aya ece hayang apa jelmana maneh eta teh nu kitu ji saha nu apal kana laku kecuali pribadina matak saha anu nembal eta pelakuna itu montong pintar nunjuk batur sementara diri goreng teu hayang ngarobah awas gampang nunjuk ka batur jalma tukang maksiat gampang ngegogoreng diri batur pak gampang ayeuna fitnah ka batur si itu nu tara ibadah setan nu goreng adat sementara curug ngajedogna kokod pribadi ngan ukur ngarah ka batur ya nu handap lolobana ka saha ya ka diri bapak sadaya matak hirup panggorengna kagorengan batur diuruskeun nu leutik digede-gede wah dicokelan nu teu apal di bejaan nah kana kagorengan pribadi boro-boro jeung ngarobah ngarumasakeun ge hanteu aya nu kitu ada pepoja pak hirup tong asa bener lah geuleuh aing mah salagi hirup can begug pang benerna mentong wakanyalahkeun batur nu can karuhan salah laras naon sababna lamun jelma geus asa bener nu kitu teh pangsalahna sababna jan lakuna salah dibenerkeun ku batur tara daekeun aya nu kitu lamun jelma geus asa hade nu kitu teh panggorengna sababna jan lakuna goreng dihadean ku batur tara narima aya nu kitu lamun jelma geus asa pinter nu kitu teh pangbodona sababna jan hirupna belegug dibere ilmu ku batur sok gengsi nampi aya nu kitu si lamun gablek pelakuan kitu piuntungan pirugieun yakin sim kuring dina jroning ati ece jeung akang bakal jadi jalma untung naon sababna sabab di antawis ece jeung akang kalabat kuring na waktos nu ayeuna eueuh nu ngarasa hirupang pinterna leres eueuh nu ngarasa hirupang benerna leres eueuh nu ngarasa hirupang hadena leres mangka nu diangken ku urang sadaya para dulur hiji urang ngangken diri teh loba bodoh leres nu kadua loba salah leres nu katilu loba goreng leres da yakin lamun akang jeung ece teu ngarasa hirup bodoh teu loba kakurang teu loba kasalahan teu loba kagorengan yakin moal daek nyiar moal daek milarian pepel nah itu pak da yakin lamun ece geus sasaing pinter moal hayang ngaji ieu bujeng-bujeng ece nu lain ajengan jeung akang cacak kiai di dia guru urang nu dipiguru ku sim kuring ih angkat ka pangaosan teu ngarasa aing pang kiai na teu ngarasa aing pang guru na palebat dieu cirina jelma ku loba kabutuh alatan jelma loba kakurang mugi-mugi we ku jalaran ieu urang sadaya sing dijantenkeun jalmi nu pinter dina ibadah ya rabbal alamin kade ece can karuhan asup ka surga dua kating saha pak tong bujeng-bujeng ece jeung akang kuring oge ece di dunia kawas nu heueuh kuring teh jalma pinter
kawas nu heueuh kuring teh jalma hade, kawas nu heueuh kuring teh jalma alus, jalma kumaha, jalma bener. Di dunia kuring dimuliakeun ku jalma-jalma ece. Di dunia kuring dihormati ku jalma-jalma, santang tu kuring asup ka surga ece. Leres. Padahal ngaran teu kurang geus mirip malaikat penjaga surga. Malaikat rid tuh pangalusna eta teh ngaran Ridwan teh, sarua jeung ngaran malaikat. Sugan aya ngaran malaikat Dedi. Oh. Punten Kang Dedi. Ye sok taroskeun ka Kang Haji. Sing dikorehan dina toret ge eueuh nya Kang Haji. Ngaran malaikat Dedi eueuh ti ditu. Nah teu sugan ieu mah malaikat engkos. Eueuh lah eueuh Nabi Pendi eueuh malaikat Oyo. Aya ge malaikat Rid. Oh gitu aja. Cacak kuring geus ngaran jeung malaikat nu ngajak ka surga, can karuhan kuring asup ka surga. Di buat teuing ece heula nu pangheulan asup ka neraka. Kapan aing mah embung. Ece hoyong ka surga. Ieu nu di dieu ece hoyong ka surga. Sakur awewe jempe aing. Akang hoyong ka surga. Aduh. Eleh cek aing oge. Eleh pala badenya mah rata-rata nu sok rada reang raeng mah saha? Apa ya we? Mata kuring sok rada keung ece. Lamun nanya lalaki. Rajen nyora sada jin. Akang hoyong ka surga. Oh. Surem we kana dedeleuan ngaranna bapak-bapak mah. Mata kuing mah kurang semangat lamun ngacaprak di mana-mana teu neuleuh awewe. Ye sok buktikeun boro-boro kuring nu ngacaprak rada lila. Kang Haji sambutannya atawa aparat desa sambutan pan sok disamata ibu-ibu, bapak-bapak leres. Dan jarang nu bak celengkeung bapak-bapak ibu-ibu. Tuluy ka budak sia cenah kudu hormat kan nu jadi indung bapak tarabet nitah ka bapak indung. Leres gitu. Matak akang jangan sangka bahwa wanita itu lemah segalanya. Betul, punya kekuatan atau awewe ku awewe mah ece didinya nu hee sok jadi hudang itu nu ngedeng sok jadi nangtung nu paeh sok jadi nu hirup ge dipodar ku awewe. Sanajan ayeuna di dieu aya jawara nu kumisna sagede waduk. Geus dileg-leg ku awewe mah lepet teh. Sok Bapak. Naon sababna Pak? Realita berbicara di pengajian dimanapun awewe merupakan pemain baku sabab geus biasa lalaki mah pemain bak. Oh. Lalaki mah mun kana madang mah jeung udud bagianana ta eta tim pemburu kejo ya ece ai lalaki mah tara cerewet leres kitu Kang ngan dina jumlah terkadang bisa imbang lamun awewe 100 siki berarti teu kurang teu leuwih 100 urang lalaki mah hayang 100 siki teh cukup ku 50 urang sabab saurangna sabaraha siki tuh nyaho tukang ngecemel mah nyaho ok ece aing ngetong munapek jeung uing ece pasti sok ngecemelnya alus heuh kitu tah ih da moal bisa bohong Kang lamun ece tara ngecemal moal apal jumlah sok matak apal jumlah ge peda sok sama paduli teuing asal nu salaki bari ulah dipen seueul jurig biasa we nu damai kitu montong ieu mah cet modar atuh ka ditu na ulah cenah naon ieu nya ce tak kitu para dulurnya sabab di mana-mana ece nu sok angkat ka posyandu awewe leres nu gaduh pangaosan minggonan aya pangaosan minggonan di dieu dinten naon dulu eta minggonan mah minggu kapan jumahan ge lain Senin dengekeun heula
nu kitu tanu nyengsol hirup teh meureunan ijam maneh mah meuli baso ge ka toko beusi heeh kitu kopeah disangka martabak Gusti nu ece aing jeung urang dieu mah itu para dulurnya nesok seueur kana pangaosan sasihan awewe nu gaduh panyawat sasihan nu gaduh kiridit sasihan kiai runtag rumah tanggana kagoda ku pajabat dipecat ka oloku pengusaha bangkrut katipu ku nu gampang manyun babari babaung nu epes meer babari leweh nu sok rebyeg ku pakaian nu sok panas ku banda batur nu sok nganjuk tara bebeja matak di neraka ge lolobana alhamdulillah dolo teu eling ka neraka syukuran tobat ijot naudzubillahi min mugi-mugi we para dulur sadayananya urang nyuhunkeun ka Allah ya Rabbi ya Robbana nun Gusti pangeran abdi sadaya mugi Gusti ningali ka abdi sadaya waktu sayeuna kalaina magfiros sinan rahmat Gusti nu hadirna ieu waktos nu ngalangkungan Kang Dedi sakulawargi sepuh anom pameget istri jangkung pendek beunghar miskin bener peot sadayana muga-muga dicawiskeun janten ahli sawarga ya Rabbal alamin leres ece teh hoyong ka surga